Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tusukan keris kana dada kencana nang bule kilek plos panarajang barasa nang bule mubus susup ngahantem careham lawan bus susup sat hiuk diberot gas saterusna leungeun kenca nang bule ngetig pigelang leungeun katuhu lawan ngajadikeun keris wesi kuning lepas tina cekelana sam kegas dipungkas ku jejekan suku katuhu kana dada lawan jejek dada sak yuk cebrot guys kabunangan deui ayo aduh Kibuyu Tarungga ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang oleh abka tukang terus badana ngoleang nyelorot turun geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana koleang silolot grebut Kibuyu Tarungga rubuh maring lemah. Nang bule ngalayang turun, kalayang cerig napak kana lemah. Nang bule terus ngajorelat, nyokot keris wesi kuning anu ngagoler, geus kitu ngajorelat deui balik ka tempatna. Nang bule mustirkeun perhatianna ka Kibuyu Tarungga anu can bisa ngoneal hudang terus carita. Keris wesi kuning maneh geus ayeuna cekalan dengan kartu aing geus Syah Tarungga. Senjata andalan maneh teh geus mal bisa digunakeun deui anjir. Perhatikan kumaneh Tarungga. Nang bule ngacungkeun keris wesi kuningna. Saterusna jempol jeung curug leungeun katuhuna dipake motongkeun eta keris wesi kuning. Kerak bertak. Keris wesi kuning potong jadi dua bagian. Sangeusna dipotongkeun terus dialungkeun ka lebah Kibuyu Tarungga anu ngagoler. Keris wesi kuning anu potong jadi dua bagian teh lagrag digigireun beungeutna Kibuyu Tarungga. Tah, keris wesi kuning senjata andalan maneh ku aing geus dipotongkeun Syah Tarungga. Artina kumaneh geus mah bisa digunakeun deui anjir. Maraneh duaan kudu gancang ninggalkeun ieu patempatan sia. Sabab mun maneh duaan teu gancang ninggalkeun ieu patempatan, geus bisa dipastikeun ku aing bakal dipodaran Syah Tarungga kalungkung. Modar saku aing. Kibuyut kalungkung jeung Kibuyu Tarungga sarieun ku ancaman nang bule harita duanana carekat nangtung. Kibuyu Tarungga ngarasahan jelujeng amek sabab keris wesi kuning senjata andalanana geus dipotongkeun jadi dua bagian kunang bule. Tapi daya tahan badan eta dua jago kolot cukup hebat. Sanajan bari nyandangan ka nyeri jeung tatu di jero, harita masih keneh aya sesa kakuatan tanagana. Kibuyut kalungkung netep kanang bule bari sumengir nahan ka nyeri terus nyarita. Kuluk bedakbak. Kemampuan ilmu silat tingkat tinggi silaing memang hebat nang bule. Dewek duaan kudu ngaku kana kaunggulan silaing euy. Yo kajadian bakal dicatet dina ingetan. Dina hiji waktu saha anu nyaho dewek bisa panggih deui jeung silaing nang bule. Jorelat celung. Geus kitu mah Kibuyut kalungkung jeung Kibuyu Tarungga ting jorelat ninggalkeun eta patempatan.
Sangeusna dua urang lawanna ini tinggalkeun eta patempatan. Harita nang boleh kaayanana pulih normal deui. Nang boleh geus teu micen di waktu, malah geus teu ngarasa asa-asa, langsung luncat turun ka jero sumur Gok Panamping. Sanggeusna aya di dasar sumur, harita nang boleh terus ngorondang asup ka jero guha Legok Panamping. Mangrupa tempat anu kungsi dipake numpi diri ku si Rawing anu jadi akina. Bareng jeung lumakuna waktu anu marengan kasakumna insan nu magelaran di pawenangan. Dina poe harita para patandang sayembara adu jago narundutan daratang ka paguron lintang jagat. Sabab geus jadi katangtuan acara sayembara adu jago bareng jeung pesta pangantenan Wan Vini jeung Sinyoh Jonwen. Bakal dilaksanakeun dina poe isukna. Sababaraha urang anggota barisan Willem Kintamani Digjaya anu jadi panitia mun ceuk istilah zaman kiwari mah harita ngabagiakeun kadatangan para patandang sayembara. Saterusna merenahkeun keur tempat salarena. Wanci kasorenakeun para patandang sayembara anu kacatet aya 50 urang patandang geus datang kabehanana. Sedengkeun di jero imah harita ditepas Tuan Willem jeung Nyai Kintamani katut Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Kitu deui Wan Tini jeung Sinyoh Jonwen. Harita limaan ngariung dariuk dina koresi. Nyai Kintamani nu harita keur cumarita. 50 urang patandang sayembara geus pada daratang. Sakumaha anu direncanakeun dina poe isukan pesta pangantenan Wan Tini jeung Sinyoh Jonwen bareng jeung sayembara adu jago bakal dilaksanakeun. Jadi Wan Tini jeung Sinyoh Jonwen wayahna subuh kene kudu geus harudang. Sabab kudu di rias heula jeung didangdanan ku juru rias. Juru riasna Tuti Depina, Tuti Marga Mulia. Acara anu bakal lumangsung dina poe isukan dipastikeun bakal aya dina kalancaran. Sanes kitu pangarsa Mbah Wiku. Pasti bakal lancar. Balina gerek saha anu wanieun nyeun kaributan kana acara isukan. Mun teu hayang diperenal mah ku dewe. Kumaha perasaan ilaing Wan Tini Sinyoh dina poe isukan pesta pangantenan bakal dilaksanakeun? Wan Tini jeung Sinyoh Jonwen pada negerakeun perasaanana. Anu ngarasa suka jeung bagja wireh isuk bakal pangantenan. Wan Tini harita anu leuwih teu nyarita. Atuh tangtu we abdi ngarasa suka bahagia anu lain dikieuna Mbah. Sabab ayeuna mah naon anu jadi harapan abdi duaan teh. Dina poe isukan bakal jadi kanyataan. Sinyoh Jonwen milu nyambungan kana caitaan Wan Tini. Ek agen sami tentu saja sangat senang dan bahagia. Hubungan ik akan diresmikan menjadi suami istri. Jangkwel. Terima kasih kasadayananya. Nyai Kintamani harita terus ngajelaskeun ngeunaan obrolan anu lumangsung dina waktu harita ka Tuan Willem. Sangeusna dijelaskeun Tuan Willem terus milu nyarita. Wan Tini and kamu Jonwen, bangsa kamu orang berjuang akan bersanding di pelaminan. Dan tentu saja juga yang lainnya akan merasa ikut senang dan bahagia. Kemudian
Untuk hiburannya, kita orang semuanya akan menyaksikan itu sayembara adu jago, Tentu saja hari esok semua acara bisa selesai. Bukan begitu, Nyai? Memang betul-betul, Tuan. Acara yang berlangsung harus besok, harus selesai, Tuan. Kawan Tini dan Sinyoh John Wayne sanggeus beres acara anu lumangsung geus teu kudu ngarasa kaganggu ku kagiatan nu sejennya, ya. Sinyoh John Wayne bisi dek langsung kelecis kelecis makan sayur asem, ya. Kalau John Wayne tidak terlalu manya, ya pokoknya suka-suka lah. Terus bawiku. Oh, Sinyoh John Wayne ilaing duaan mah. Malah dewe geus mereka putusan 2 poe ti sanggeusna beres acara pesta pangantenan jeung sayembara adu jago. Dewek bakal mimpin barisan pikeun ngagempur musuh ka kampung kahuripan deui. Jadi laing duaan mah teu kudu milu rewe. Sabab ilaing John Wayne teu kudu milu kana barisan sagarupa. Sabab tanpa ilaing ge barisan dipimpin ku dewek bakal mampu ngancurkeun kekuatan nu jadi musuh. Bener henteu Kintamani? Mohon alas kitu pangarsa Mbah Wiku. Jadi Wantini dan juga Sinyoh John Wayne mah ya tenang-tenang we nya. Ngaleutan ieu atuh naon teh akar kalapa nunggu semenang ngababaknya terus dipangdamelkeun paedan enjingnya. Kemudian dicampur jeung juku teriut gitunya. Sing Jongjon pokona bulan bandudangnya. Sok Sing Jongjonnya malah mun teh mah engke pangarsa Mbah Wiku tutas ngabinasakeun si Rawin jeung Sinang Bule. Sarta ngancurkeun kekuatan barisan musuh, mangka urang pakaulan. Ngayakeun deui pesta syukuran. Ngayakeun hiburan rupa-rupa keseniannya. Urang pesta pora pokoknya namanya. Sabab mun kampung kahirupan geus aya dina pangaruh jeung kakawasaan pihak urang, mangka pihak urang teh bakal leuwih gampang ngawasa pilemburan jeung daerah-daerah anu sajeuna. Jadi kitu tah Wantini, kumaha ka hati Wantini? Nya puguh we ka hati sarta katarima atuh Cik Kintamani. Memang sakuduna kitu da piraku atuh kakarek 2 poe pangantenan abdi kedah ditinggalkeun ku nu disalaki. Anu matak urang teu kudu mikiran anu maju ngagempur musuh sinyohnya. Well, memang harus kudu kitu, ya. Ucapkan terima kasih hatur nuhun ke Mbah Wiku sudah kasih keputusan anu ngajantankeun merasa ngaraos tenang, Dan dewe ke kunci ngalaman ngora heula atuh John Wayne. Bisa ngarasakeun ilaing duaan kumaha sonona kangaranan anyar pangantenan teh atuh. Malah kayang dewek mah ilaing bisa gancang anakan Wantini. Ngarah dewek teh boga buyut. Loba deui obrolan anu sejenna. Pang-pangna mah Nyai Kintamani mahetkeun babadamian jeung juru rias panganten gitu deui panata acara anu dipercaya pikeun ngatur kana lumangsungna acara saperti halna di Paguron Lintang Jagat. Dina feuting harita di kampung kahuripan ge kelumangsung riungan di jero pasanggarahan Darmayuda. Harita jaka Sinangling jeung Rasanti Katut Sandika anu mimpin kana lumangsungna eta riungan. Mesa kabeh anggota barisan Darmayuda geus daratang sarta kumpul dina eta riungan. Rasanti anu leuwih teula ngajejeran muka babaran lisan dina eta riungan. Ka para anggota barisan Darmayuda anu dipihormat ku simkuring
langkung tipayun ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana. Lumangsungna ieu riungan teh saya sanes demi kapentingan urang sadayana. Kanggo langkung jelas nama ieu pun lanceuk Kang Angling anu baris ngajelaskeun ngeunaan sagarupana. Jaka Sinangling anu harita nuliskeun pedaran lisan Tirasanti. Para wargi sadaya, para anggota barisan Dharma Yuda, dina ieu kasempatan simkuring baris ngajelaskeun ngeunaan sababaraha rupihal anu penting kadugikeun dina ieu riungan. Anu kahiji tangtos sadayana tos pada uninga rehna dina dinten enjing pun Adi Rasanti baris ngadahu pangantenan ka Sandika. Anu kadua, dua dinten sarengsena acara pangantenan pun Adi, pihak musuh urang nyaeta barisan Willem Kintamani Dijaya bakal datang ngagempur ka kampung kahuripan. Tumali sareng eta simkuring miharep ka para anggota barisan masih tetap aya di kampung kahuripan. Waktu anu dua dinten urang mangpaatkeun ku cara ngalakukeun latihan tarung, nyaeta latihan tarung campuh, tarung tawuran. Kukituna kumaha kahartos para wargi. Kahartos mangga mupakat. Para anggota barisan nu aya dina eta riungan patembalan padanya tujuan kana caritana Jaka Sinangling. Geus kitu Jaka Sinangling nuruskeun deui caritanana. Salajengna para wargi, anu katiluna nyaeta ngeunaan pun anak nang bule anu nuju nepangan ka Rama Pamungkas di kampung Kawaluyaan. Tuk dugi ka ayeuna teu acan aya mulang deui kapilemuran. Sakumaha anu tos dibadaratkeun ka sabagian anggota barisan ku pun Adi Rasanti sareng Sandika, saupamina dugi ka engke dina waktosna ti pihak musuh ngagempur urang, simkuring gaduh rasa tanggung jawab pikeun ngawakilan pun anak nang bule kanggo mimpin barisan Dharma Yuda. Kitu ge saupamina sadayana tiasa nyaluyuan, sapuk, sarta percalinten ka simkuring. Ari simkuring masa tuju dan langling. Ya. Mohon, pangga ngiringan. Nyanyi. Mupakat pesandan lah ka langling lah. Para anggota barisan Dharma Yuda patembalan bisa ngarti sartanya tujuan karena caritana Jaka Sinangling dina waktu harita. Jaka Sinangling neruskeun dihanca caritanana. Para wargi nangrupi anu dijelaskeun ku simkuring sementara cekap sakitu heula. Ayeuna mah mangga urang lajengkeun ku sawala tuker pamandang. Pon kitu deui bilih bade aya usul sareng pamikiran anu sanesna mangga. Baris dijeran ku pun Adi Rasanti. Rasanti nu mimpin sawala mangrupa tanya jawab di antara para anggota barisan. Rasanti muterkeun heula paneutepna ka sakabeh anu hadir telilatus nyarita. Mangga ka para anggota bilih ayeuna bade masihan pamandang atanapi usul kanggo kapentingan urang. Di pasian waktos ku simkuring mangga. Ki buyut teh bleng anu ngacungkeun dengan katuhuna baitus nyarita. Dewek mah rek negrakeun rasa kapanasaran ieu teh.
naon sababna tepikeun ka ayeuna si Rawing bapana Angling jeung Rasanti kitu deui Saraswati jeung Ayu Manganti cacan aya daratang padahal acara dina poe sukan teh euy anu jadi anak nyatana Rasanti teh bakarendengan pangantenan ka Surika murid dewek jadi beus asapira kumun tepikeun ka henteu datang teh euy eta anu ditanyakeun ku dewek mah si Banteng Wulung ngacungkeun dengan katuhuna baitus nyarita wah Hanteng oge surua ngejengki buyutan bogaan pertanyaan nganu saperti itu nerusang jagbang nati ngeta nganteng teh bogaan mamikiran nyangeta ngeunaan nang bulean mengpengan masih kengneh ngaya waktuan ngumaha lamunan ngaya nganu susulan nang bule katemprat narama pamungkasan lain neon-neon nganteng mah sumpaya jelasan we jang di ngaya kamastian bingsa ngejeng hentreuna balikan kami lemuran ngeta nang bulen teh gitu Oman Suroman si Jawara budeg ngangkat dengan katuhuna pipilueun nyarita sanajan bejeng teu nyambung oge jujur ya Bapak bener lilang ke dahar babalengan teh aya goleannya dek loma dek laon lah pokoknya digole lah sing hipung ngagodogna nyala memang kitu kudu lah aja para anggota barisannya di bedahar aya golean gitu pastina oge bakal saruka sugema hatena lamun lain ka dahar teh aya gule dek cokor dek buntut eta mah gitu dek hulu pokoknya digole cing hipu lek kudu mencet sapi atawa muling sagarupa meuli we di pasar ngalah babari gitu wah mang mah ngomongan teh henteu nyambungan sia Oman Suroman si budeg ngolah kah ngana barang daanan waean urang ngomongan nang bule ngalah kah ngomongan daang ejeng gule si Oman mah dasar Jawara budegan kumaha di tabahan ku gudegnya aja malagung saya ku gudegnya gudeg langka aduh biasa nama sakange log jadinya log hijian tas oge aya tahu aya tempe atuh bogo we sarage barikeun kana gudeg mah kumaha nya sakalian we moal di pasar gudegna oge pasak we lilihaneutkeun gitu kumaha nya cing loba wah beki geng si Oman mah lainan gudeg sia budegan mane mah kana dang harun we dasar kolopok si Oman mah batulkeun serius ngobrol kana hakaneun wae ieu mah coba Oman jajakan kokodok maksudna kokodok jangan lauk di walungan gitu Ajwe Jawa keahlian Oman kokodok mah nalika keur budak oge gitu nya iya hayu lek engke geus beres liungan ge kokodokna hayu keur Oman mah wah Bang Linang oge sanghan wajakan kokodok sia dasar balakutak sungtung wah kauman nyebutkeun tangkurak sagala coba mangrupa panghinaan beneran anteng hayang rilibutan nya Oman kumaha teu sieun bari gul tangih gul pangawakan moal di non teh moal ditarajan ku Oman moal nya ge dinya jangkung badagan eueuhan sok ijeun teh di luar lah hayu teh masalah jeung Oman mah urang ngajaran di dinya bukan jeung nyebut tentang kurakan
ningali Oman Suroman si Jawara budak jadi paloba-loba carita. Rasanti harita gancang nenangkeun kaayaan. Rasanti milih salah heula ka Jaka Cece supaya Oman Suroman tong sina milu nyarita. Jaka Cece sikipas pedang artieun. Waktu Oman Suroman geus rek ngomong deui, gancang harita dibekem bibirna ku Jaka Cece anu diuk sila di gigireun Oman. Anggota barisan Darmayuda saleureun ningali si Banteng Wulung paloba-loba carita jeung Oman Suroman. Harita Rasanti ngaret ka si Banteng Wulung bari seuleutik terus nyarita. Ulah sarwana tuh Mang Anteng Terus apaan saha Kang Oman, tos serang obrolan teu nyambung. Ulah diceraskeun obrolan anak atuh. Nih ku sarwana wae. Wah, geloan si Ngoman mah. Ngatuda keselan Kang dahatena oge Rasantian. Ngatuda mududang oge Jawara budegan kawasi Ngoman mah. Ngalah ka naon teh ngulah dijanglikeun anggota barisan lah ngeselkeun. Kalituna sok ngajak gelutan riributan lah. Nyatos heula Mang Anteng atos heula nyantong sarwana sor abdi oge. Teu kedah papanjangan. Urang teh apaan nu juriungan ieu teh nya. Ka para anggota barisan nu sanesna mangga bilih aya anu bade cumarios mangga. Salah seorang jago kolot pupuh salah sahiji paguron ngangkat dengan katuhuna beritus nyarita. Kula ya Ki Atmaja gula. Oh, mangga Ki Atmaja. Bubuhu paguron arga soka kaula. Sejang usulkeun sakumaha nu tadi didugikeun ka saderek Banteng Wulung. Mohon Ngeunaan nang bole pamimpin barisan. Sangkan aya anu nyusulan supaya aya kapastian tiasa henteu mimpin barisan. Sababaraha urang anggota barisan boga usul anu sarua jeung Ki Atmaja. Lantaran geus taya deui anu cumarita, harita Rasanti ngararet ka Jaka Sinangling anu jadi lanceukna betus nyarita. Ka para anggota barisan Darmayuda, simkuring nganuhunkeun kana narupi anu tadi didugikeun minangka kanggo jawaban nama pun lanceuk Kang Angling anu bade ngawalana. Mangga Kang. Jaka Sinangling nu harita terus nyarita mangrupa jawaban pikeun anu tadi geus nepikeun caritaanana dina eta riungan. Simkuring bade ngawalerna Pator Santi Ki Buyut. Ngeunaan pun bapa sareng pun biang kitu deui pun bojo anu teu acan aya sumping ka dieu. Simkuring gaduh kayakinan sok sanaos henteu sempet secara langsung ngawartosan ngeunaan acara dinten enjing. Namung tangtos pun bapa tos uningangeun kana eta acara. Jalaran jarakna anu memang tebih rupina mah masih keneh nuju lumampah ngabujeng ka dieu. Atuh salajengna ngeunaan usul nyusulan pun anak nang bule ku emutan simkuring mah moal tiasa dilaksanakeun. Mugi kauring aku sadayana pun anak nang bule direncangan ku manggali bade nepangan karama pamungkas teh margi ngalaksanakeun amanat anu janten akina. Supados saenggalna nepangan karama pamungkas, simkuring teu terang naon maksud tujuan pun anak anu jelas mah ngalaksanakeun amanat ti anu jadi akina. Numawi tadi ku simkuring dijelaskeun saupamina dugikeun ka waktosna pun anak nang bule masih teu aya wae mulang, mangka simkuring salaku anu janten bapana gaduh tanggung jawab kanggo ngawakilan pun anak mimpin barisan Darmayuda. Kumaha tiasa kahartos sareng katampi ku sadayana. Nyakseni kahatos sareng katampi dan Angling. Kahartos
Sasuju Dangling. Ya bupagat giringan kumasaina we lah. Sababaraha urang anggota barisan ngajawab patembalan ngawakilan anu sejenna. Riungan teh akhirna mah lekasan. Para anggota barisan Darmayuda geus kitu terus keluar di jero pasanggarahan rek ngadon milu salare di imah warga kampung kahuripan. Harita anu masih keneh aya di jero pasanggarahan teh kari tinggal tiluan. Jaka Sinangling jeung Rasanti Katut Sandika. Tiluanana harita jadi ngobrolkeun ngeunaan Sirawing jeung Saraswati kitu deui ayu manganti anu tepikeun ka harita masih keneh tacan aya datang. Rasanti anu harita keur cumarita. Nah kunaon atuh Amarawing? Ibu kitu deui Ci Ayu teh beut teu acan wae aya sumping Kang. Beut janten teu tenang kabina oge. Ini teh aya sumping. Jaka Sinangling neuteup ka Rasanti anu jadi adina betus carita. Cek akang mah anti kudu tenang. Tenang anti. Malah teu kudu ngarasa salempang sagarupa. Beut asa piraku henteu ka dieu. Anu jelas tibabakan paning triman ka dieu teh memang kawilang jauh jarakna anti. Anu jelas ari akang mah boga kayakinan ama sareng ibu kitu deui Ayu bakal tetap aya ka dieu. Sandika milu mairan caritaan. Abdi sasana hanyelo ku nasib diri abdi Kang Nangling. Sakumaha anu kantos diobrolkeun pun biang anu kantun sabelah sataun anu kalangkung tos ngantunkeun wargi-wargi abdi ge tarbih deui henteu sempet kawartosan anu mawi hapunten sekali deui dina dinten enjing upami mung aya 2-3 urang wargi abdi anu jarakna caket ka dieu anu tiasa ngiring nyakseni Kang kun bae teu nanaon dika kun bae akang bisa ngarti kana eta kaayaan anu penting keur akang mah dina mangsana ngalaki rabi jeung anti adi akang titip ulah rek dinyerikeun hatena muga sing runtut raut sauyunan mun teh mah dina sajroning rumah tangga aya masalah ya kudu bisa dising hareupan kuduaannya. Anti jeung dika kudu bisa narima kana kakurangan jeung kaluwihan diri masing-masing. Ulah egonya. Pokona mah kumaha carana dina rumah tangga cing runtut raut sauyunan. Atuh ka anti sing tetep tigin kana pancen salakun jadi pamajikan. Disaurkeun ku Kang Angling tantos ku abdi bakal dicatet dina emutan Kang. Kalayan dilaksanakeun anu sakumaha mistina Kang. Dina kayaan keur kitu harita datang Sirawing jeung Saraswati Katut Ayu Manganti anu harita langsung muruka pasanggrahan. Kadatangan langsung dibagiakeun ku Jaka Sinangling jeung Rasanti Katut Sandika. Anu pada ngarasa pungah jeung bagja sabab anu keur diobrolkeun teh tetela aya datang geuningan. Sangeusna silih bagiakeun sarta silih lubarkeun ka sono harita genepan jadi ngariung di jero pasanggrahan Darmayuda. Dina rumangsuna obrolan harita